Sayyidina Muhammad. Istimewaan anak nyana bisa ngarupa kupu-kupu. Kupu-kupu nyana mah jadi menghibur sekitar di urang. Kupu-kupu bentak urang Banten mah sing ada tak kupu-kupu. Sing ada. Mata kita sok disebutkan sih ada di lumur urang mana kupu-kupu aya sema. Sema eta lain bahasa sambarangan. Lain bahasa sambarangan lah salah kupu-kupu aya sema ya. Baheulana sing ade mun aya kupu-kupu ngan kupu-kupuna kupu-kupu nu rada gede teh. Ai kupu-kupu nu sok di Haji Pendi mah nu gagalabagan. Eta mah baturnyana. Lain deui eta mah. Kupu-kupu seperti eta. Nomor kedua nama atuh ngarupa mau langsung seperti pula kerek bangun majelis saenggeusna boga impian teh akhirna diengkekeun setahun aya mau di luhur majelis belah wetan gede mauna segede eneng terus kula liwat di arah Yayar Kidul kan tinggali aya mau ngagupayan kadir, kok mau sih ngagupayan? Kadir udah sieun-sieun. Masya Allah, kalau mau bisa ngagupayan, dia bisa ngomong. Akhirnya, kula nyamperkeun, sieun-sieun ge nyamperkeun. Nyana sukuna kitu tah, isyarat, ayo kadir. Akhirnya diangkat, naiklah ka luhur, kenteng tadi luhur kenteng pas kamar abah. Rendeng ngobrol jeung mau. Kesimpulan nama lobalan udah obrolkan mau dibejakeun obrolan nama nu jelas oh berarti ieu nitah ngabangun majlis tapi ulah menta alhamdulillah teu pernah menta leuwih teuing duit datang ka kuari leuwih duit ngan moal dibejakeun di mana nendeuna Atuh cing garong aya kaget kadang-kadang bareng nah itulah abah bala dongeng ketika masantren di Kiprawira Sekong komongna anu ngangkat kadang sekali 2 kali 3 kali barang di jendela mau putih salangap kaget alik lah mau ngeul beja ka kiai isu-isu kiai penting teh kapan izin mau gitu wah caki prawira asal geus kapan izin mau eta yang mau eta geus bakal jadi jelema selalu ngomong nah nyalalah dongeng seperti gitu alhamdulillah Hai Haji Pendi mah mau lain mau putih betul mau atunya mau lain mau putih harga caritakeun teh mau putih jeung mau belang-belang ke pedang putih keneh eta dua teh Syekh Mansur mah nah ari mau putih eta mah mau dirina ai mau putih belang putih mah nu didongengkeun di Sumatera teh maka jepit ya sok ngarupa deui eta lah hari ieu mah emang aslinya mah mau ieu kuari ge mau kene kuari ge mantap kula mah lamun sok loba leungit naon-naon di mah atuh teh ya mau na aya nah iyalah maksudnya didongengkeun kitu teh kumaha maksud didongengkeun kitu teh kumaha maksudnya nyana mah tetap hadir asal nu ngomong-ngomong wali sambil ngomong-ngomong hadir wali orang ngomongkan Tuhan Syabdul Qadir orang ngomongkan saya Mansur hadir ayo Mansur ide coba Mansur mana Mansur ya iyalah mudah-mudahan kurang zarah walaupun jauh apaleun nyana awahik teh gangguan anak
sangat hafal. Nah ye kurang jarah di dia setelah ziarah